Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat bersama saya Tasik Vlog. Hari ini kita spesial banget ya, kita ngaprak-ngaprak kampungnya ditemani dengan kawih Sunda ya, atau tembang Sunda karya Kang Andria Lesmana ya, jadi haleangnya orang Tasik. Nah, jadi kita sambil berjalan-jalan sahabat-sahabat semua, kita mendengarkan suara Kang Andria Lesmana ya dari haleang orang Tasik yang sangat merdu sekali. Kita gaskeun sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Kalakai murang jeung ngarang-rangan katebak angin teu ditaleng disapirakeun harianeun. Temen ninggalkeun kuring lir nyumputan di mega malang kuring neangan lir pantalu ngarang-rangan eueuh anu akhirna hutan ieu kasih nyatana kasih anjeun sulaya.
kasihnya tanah kasih anjeun sulaya. Kekahalang Omega di jajalaneun tegali deut hate tuh manteng kasalira tetep satu. Moal ringrang sanajan loba gogoda demi cinta kuring ka anjeun nu ngancikna jero hate. Aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian hate perih asa digeurihan ka nyeri du hate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima. Moal ringrang sanajan loba gogoda demi cinta kuring ka anjeun nu ngancikna jero hate. Aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian hate perih asa digeurihan ka nyeri du hate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima. Teu
dan nulian satadina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian hate perih asa digerihan ka nyeri du hate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima